Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Tasya Akira Channel. Tariana Daily Vlog edisi naon tidak? Edisi pepesek. Nah, pesek cina di Nuhajatnya edisi pesek bantu-bantu itu ayah Bu Ani, ayah Bu Imas, ayah Mama Aira. Hayo lah tuh guys, tuh. Ayah Tehni ka dia tuh Malik. Hai. Ayah Teh Titin. Oke, ayah tuh. Resepnya di kampung mah ya. Seur jalmi. Tuh. Edisi naon itu masakan huy. Masakan kentang cenah guys gitu. Sok tong hilap di like di subrek. Tin ingat Tin. Paandel-andel. Pengantin mah Sok pengantin bagaimana kesannya? Harinya kan eta Kabeh itu pesek. Langsung gorengnya. Agus. Hadiah Agus. Hadiah. Pesek masak kentang guys. Ki. Agus balik. Hah? Hadinya. kadeket eta. Atau apa? Ada kan si Ai tangan ada deket. Sok kayak gitu. Awas. Ribeu sekali. Eta kita ngilu kasih euy. Naon? Si Neneng kesayangan saya. Aya apa masakan? Ayah. Tadi kan itu kan heula, mending simpan aja di itu teh. Kurus juga di Sabareh gitu. Serok kadarinya kabeh. Kemplang. Oh jadi malas ya kan teh. Urang rek diuk di mana? Oh, nih. Aku ti pulang heuh. Kan urang teh jikan leutik. Bae. Cokot atuh marah. Kita ya si Aa. Ini narak piring nu dina wastafel. Aya serok. Iya, kasaha serok teh. Mas, pulangan mana? Mana eta gobegan, Neng? Pulang yang jadinya. Nah, apa Oh mau iya tah. Di sana manok nak. Hadiah Tin. Tingali tin ya ke cantik. Kalian udah ini udah cantik. Nah, intinya biar kalian ke pakai bawah Tadi nyiksi batu. Ya tadi nyiksi. Nyiksi di bawah naik urang pada kerja ke bawah. Udah pegoroan. Beko etaan. Lihat. Kohok. Jadi Mas aing mah bisa itu. Bi, jadi mah milu ka omna. Kasih Sep. Aing teh dia mah Esa. Dia di dia dia. Beli naon sih? Kan sama cantik sok. Beli naon? Beli es krim na jangan. Aing mah sabar. Beli es krim cenah guys. Jangan kita eueuh kita yang teh. Kita kok di dina, baru cek teh sih di mana. Nenean deui Tin, kayuna. Kan eueuh baskom gede na. Tuh di ditu loba baskom di dekat Nah, dan teh aing loba baskom Oh, gede. itu kan dina teh ketoran. Oh, hari nyandak. Tengah mau loba kan. Loba teh aing. Jadi goreng asinnya teh. Goreng minyak. Bosan nih? Hah? Yang bang itu? Angus. Kalau si kata tadi kan telepon. Enggak seneng yang dulu. Nah, teuing cukup harus si kata pasir. Paling kan pas eta teh. Eukeul cenah keur nyian tantani. Kan kemangan, Heeh. Oh, bae cenah ke urang kemangan. Kita eulis gitu. Entos Lila kok ngapun baru teh. Lila da babalik keneh emang. Leuheun kana ki. Panu kitu mah eueuh hawa di tengah. Hai kit mah kan di tengah jadi sarua panas. Urang mah kasalaan nyen balu make jeung hayang sih wah. Asa am-ameng eta bolu.
Ayo mah bawa buru-buru di wapun. Kilometan gitu. Kilometan sih ada. Ulah mah hayang resep eta baru tadi gula beureum teh. Apa yang dia gula beureum? Udah makan nyen gula beureum teh page kuah. Iya sampai 5 alus. Empuk teh tadi. Asaan teh basa supaya cik urang teh tadi kumaha sih. Naon nih? Bawah. Lenar. Sok, angin ka dieu. Dah, jadi dia pan hayang main di tenyeun. Heeh, ieu nya urang ge. Kumaha teh nih? Heeh. Tadi gula beureum. Udah eta heula kan cakuran mau. Nok misah jeung gula. Sok dihijikeun. Oh, urang sok dihiji. Nok heula we cing beukah. Terus terus beukah terus gula. Gula beureum teh pisah. Terus minyak, geus minyak kewe taligu. Ai gulana misah, ngocokna. Jadi di dinya cuma nok heula cenah beukah. Bekah kan heula mau. Enak sateh dapat empuk teh. Belenengan di ditu teh nih. Dina kulkas ka. Nih, belenengan di ditu. Jadi pakai neng teh heula ada bawang mah jangan kamera. Jadi kita sambil sharing ngadamel bolu cenah nya. Udah bangsa tuh aja bolu. Sauna teh teh ida bolna puge kuaya janten sharing-sharingnya. Ada yang ngaturan gitu. Moal eta mah. Keur naon? Mah jangan masakan koneng. Ulang ieu dipake. Kumaha? Yo, ayeuna urang tadi ku saha? Di Cilengkong Ke Siti. Hideung. Heeh. Manaon eta teh nih? Manaon teh nih? Manaon? Demi ni ama. Eta nu urang nyobana. Pesong. Pati buah, ingat eta. pati gua. Urang mah sok page kuah. Alhamdulillah. Kesaan kan dia ge ieu menang sama pen. Sekilo jadi 5 besar ke sungai. Hipu teh. Geus tinggi kan geus hanut keneh nya ai nu hipu teh ningan. Ayeuna mending geus tiis ge empuk. Cicik ibu bapak kami sana ya urang kurang urang mah teh nyieun neng ka bulu. Murah geus cicik ibu urang teh sakot cicik ibu satu banget hasil kalau sana. Ori tadi luhur tuh. Baru sabelah. Kak Iman Suci iya hai lagi Jaka Juna Jaka daerah Cimaung Bandung Kadarus Memang dia profesi. itu Bandung oh jadi konstruksi terkait ler-ler lamun eta teh nok opat gulana saparapat Gula teh saparapat namun gula beureum apul eta teh saparapat teh. Ulkeun. kabehkeun Tari guna. Tarikuna teh 12 sendok. Untuk saparapat. Jadi ku senok ukuranna 12 sendok Urang mah kumaha ieu geuningan pan sendok teh aya nu mucung anu henteu nya. Sok aya 12 aya 13. ya atuh nih. minyakna tadi minyakna sakumaha segelas full Gula beureum mah saparapat. ajaran teh misah misah heula endogna heula dikocok di kan urang mah sapuluh aja kalau dihijikeun Ya teh. ieu mah endogna Mau geus bekang teh indikeun we eta. Pokona mah urang menit namun geus 10 menit mah soal mau. terus gula Anda jeung gula teh kan kita jawab pas urang mah langsung bekah deui. Urang mah sok segala dihijikeun. metode all in one teh Imas sana itu Imas Mas apa itu? Paket semangat ibu-ibu tong hilap ngaropi nya siap oke nya atuh da karekedek kejol. karekedek siap nanti ya ngopi caina can asak Can halaus gitu. can haus dah namanya gerak atuh nya isin atuh ke sakedap deui di kopi make majeng kawengi da soalna bisi nunutan aya anu masih kan bingas Bapakna mah rebut di urang mah. Oh, di urang mah 5.000 kan bayar. Mana cenah? Pan salat-salat gitu. kamu sih kila beli beurit hamster
10. Kita datang nu gede pisan nu sedang anu leutik ngumpul masa banget tadi teh. Mantak tadi ke sekolah ngajurkeun si Aa orang ieu nyen bolu. Aing Eta hilang apa tumpul eta. Si Bibi, si Agus, si Aing mah cenah nyen baru di mana? si Agus. Dia cenah kita. Kangen wa. Kangen. Sabaraha deui? Mana eta mana ya? Aya. Coba, ya mah ya. Ada orang yang ngajak. Iya gelis. Ayo neng di mana? Neng di mana ya? Ayo lah. Nya, nomor kana kita ente. Iya. Ente mana? Mending ke ieu neng naon neng? Kain. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Guslin, terima kasih. Eta kuduna eta nu kumaha? Atuh kadu gede. Mak, Asal gede. mak. Eta na Mana ieu? Yuk. suasana baru. Suasana di santri. Assalamualaikum ibu-ibu. Ibu wis daan belum mau hajatan ya iya. Ya saudara, ya yang sebelah yang rumahnya di sebelah mau hajatan hitanan tuh rame ya sama ibu-ibu. Ah, eta kuduna gede. Oh iya nu diukurkeun. Nah, ini lagi ngepas kentang. Wis ada ka mana atuh? Saha nu cari? Da. Ini Lilis. Si Bintang. Hai, udah enak dong. Di na neng. Dek. Nah, gede na neng. Neng. Saha? Siki. Jeung saha jeung si Nay. Ieu cainan tuh. Mana saya mana? Oh, di sini neng ya. Itu jeung Nindi, Dede. Saida kan sok halus tuh di teh. Hei, itu jeung Nindi amang. Itu jeung Nindi amang. Aju jeung Akila ge aju. Gila amang gitu. Di ditu na teras. Eh, sini bagian saya es. Abu. Mama tadi mah cenah belajar lah kepada sih. Agama apa? Cerita alam. Iya. Mana? Dia? Kayaknya dia tenang ngira banyak. Ini parik nih. Misalnya bikin apa tadi ngomong gitu. Bawang boreman. Bang Budi. Nyamal Eyang Bambang di sini ya. Terima kasih Eyang. Selamat sore. Ayo datang ini tuh. Barang tua Wali ya apa? Itu si Ante nih. Naon? Naon apa tadi? Asan? Ante ini. Oh, Orang si Ante. kasihan naon yang bantuan. Ayo nanti orang nonton tangan. Terima kasih semuanya. Hajatan apa ibu ini? Hajatan hitanan. Hitanan saudara. Anaknya saudara. Si Iki mah cenah awas tuh muncul. Wah. Ya. Ada yang semua.
Naon selang? Ini tinuju tukang apa di koperasi. Nah, kita teh makan pirang pangudang si Ella. Penting gede wae mah. Oh, make mah kita mah. Enggak mari make susah sakit tapi kau mau maruda. Ini si Raisa ke mana Pi? Balik. Wih. Aduh, nggak bujur gede ya. Mana mah katularan gede. Kesiki dari pinakeun. Waalaikumsalam. Kang Dani, Ramdhani. Itu bisa. Aman sih heula. Minyak murah mana? Mau biar teh kalau ngadapun itu sama gua teh mau datang iya sampai dia tuh dipasang tuh tinggal selami dengan barang sangkut penting iya mama anu juga asbes nih kenteng Jaringan. hah tanu kitu Jaringan. jadi Bukan ini gitu mah. Kitu mah ieu ya. mata ke tau ke di bokongkeun satu pangna we dao itu bisa bokongkeun jangan euy Di warung. Radeng jangan kesorong sendiri itu. Jangan kesorong Karena dia tadi naik kita kenteng juga jaringan. Tadi ini teh sapa ditongok? Senang ali kita. Bade hajat sanes mohon Kang Dani bade hajat. Tentang hasil sendiri bukan ini mah beli. Ya tadi dibandingkan malino kita Dari yang di pasar. Teh teh na teh 4 jutaan geus tadi teh. Kesana nggak usah beli dari sodong, itu kan jangan ngaprak ya kan. Nya. Sieun si di komut aya ata pada mah hamarkeun kitu. Bisa hamarkeun mah katebat ieu teh. Akan reo. Udah lebih ujung kan nanti ke ujung. Kenteng gitu. Ngan panasna, bibi nu kieu tuh nah. Nah, Punten ke Dewan. Kan negosiasi itu kok tadi di kamar tangnya. Yang itu dah namanya tuh. Hari sabaraha hari Itu HP nak ini. Marah eta ya ba. Kemudian ini wida. Pipalih mana Bun ti Cimaung. Kemar geus jeung nama. Saha dina? Si Dede tak kuno boga adi mah. Si Dede berarti kudu boga. Si Dede teh ngajian. Daerah Bandung. Kolot anak-anak kareta inti nama. Koyot. Eta ya kepala opa tuh kan nya. Kepala ini. Tahun deui kepala opa tuh kan. Berarti Kelahiran 88. Gua ada yang menjeuna. Ah, Kene, bukan kene. di beda Bandung aya nama biaya nabi beda deui budak Dewi kerdi kanuk ge. Ira mana lebih nyelamatkan orang teh cuma 10 juta. biayana nu beda Kene deui. duit ka budak. Jelema mah. Kata Bagi gede biaya teh beki gede deui mentana ge. hirup jelema mah maot jeung duit. Hirup jeung duit. Bijil yang duitnya. Eta teh jelema kana duit kan jelema mah kumaha. Geus kawin teh anak mah teh diurus deui ku Duit aing. deui. Duit. Duit duit. Jadi lagu alam. Duit. Boga tilu jadi 4 di incu.
Oh, mohon eta teteh kaos acukna galau kitu lamun wae. Mau lama dibawa. Tapi nomor ngomong. Dia mau lama dibawa. Ayo Pak, Mas selawatan gitu kan. Baik, Eta mah jarang nyarios. Oh, udah atuh kan mah mau Pak. bau ruang, badan teu bau. Eta alun kieu tadi sampo. Pengawet. Ke formalin. Ya, Pak sama bubur. Mak anu teh Saan yang Pak sama bubur. keur abah sakitu gram keur mana sakitu gram salah ngangkat anak. Mak paeh mak anak teh. Manu hidupnya. Sama anak teh Oh, aya. mau jana satu sanes gadus gadus caroge. Naon atuh maot nih rame. Aya naon eta badinya? Hah? Burung. Burung di naon? Iya mau poekeun bae teh di tahlilan ge ayo. Tuh, belah ditu teh rame tuh. Itu bagian penghawuannya. Nah, ini bagian perkentangan. Anak dia nama siapa? Saya tanya NPWP teh ke mana? Aku daftar online. Ieu teh ka bae bisa. Nyari daek ketang ka Cimareme. Lama teh ngasupkeun eta ku eta kunik KTP. Ka Cimareme aya ka kantor mah aya bapak si Dede mah tiala online. Udah can buka penghasilan lagi. Aya mah tiala ada bahasa jang naon nya titahnya teh. Kabang, jang kabang. Apa nanti jangan isi daftar Salah. bayaran nanti nggak NPWP. Ada can boga. Aya manual. Can boga kinda bae kunik KTP ke Ieu mah bahasa ti heula geus lila ieu mah bahasa jang jang kabang. Gitu teh. Kudu nyian mana? Hah? Ini sarua 10.000 dah. Oh Maya ieu. Nanti dibayar sarua ya kita. Kumaha? Kos kartu atau selama KTP? Kaos KTP gitu. Maya sabaraha? Lain mimitinya nah. Udah gratis ngan mun teh mah kudu bayar 10.000 nya sebulan. Mungkin ditanya ke penghasilan gitu. Ya heeh atuh. Udah can boga penghasilan. Ceweknya sayang makanya bisa. Kata aya nomor nih gitu kos nik deui. Nya kita aya nomor wajib pajakna. Pa eta teh nomor peserta wajib pajak NPWP. Ede. Ada mas suara kan? Iya. Iya TikTok kan gajian TikTok. TikTok masuk ke masyarakat ribu jalan mana nih? Pengikut. Pugu we nih. Pugu we nih. Gue ngabadug hasil ayeuna. Apa neta guys sambilan? Sambilan. Teu ari mah loba. Tapi lamun anu sok karaoke maning nya langsung aya nu mere gift ning langsung. Tapi adian ning saasup ebi poho. Hiburan hungkul ayeuna. Ya ama hiburan hungkul. Di bola keur eta teh nya. Jadi keur booming Oh, nuhun saha sadayana amin. Aya janda pami aya kitu pun teu aya tos. Ieu sadayana. Lep mah nangan panyawer. Panaweran. Penyaweran loba ieu. Panyaweran supaya buruan. Balet. Apa yang ngisi ulang urang mah ku budak. Rebutnya. Karek nyaba. Mama. Halus body. Pak eta mah ieu teh anu seset teh meureun. Pero siapa madak cek kene? Tama teh cek. Danu abdi anu itu nama nu leutik nama Kapel wayar.
Oh, mau Tupperware mana? Oh, Itu Tupperware-nya. terima kasih Kang Aku Joni. tadi nama Tupperware. Atur nuhun. Jadi itu kayak Pas lepari. Eta keluar Tupperware eueuh teh turunna hiji. kalau si teteh maju kok. Genep. Apa? Basah hajat meureun? Kenapa? Panen. Ai genep mah eta mah anu Dulu teh rilis. Aya mah kana diingeun-ingeun Tong Tupperware mah Dulu lebar. teh rilis teh jual di kumah. Di kumah teh meureunna ngarampung tukang rongkok. Ah, dicokot atuh lumayan. Pak, di nanti kan 10.000. Itu sudah aja. Diganti ya atuh. Eta teh eta nu cinta Pan mah. si teteh. Si teteh eta mah. Tupperware mah bisa meuli eta nuhun. Turupna. Turupna. Bisa. Bisa si teteh ge kamari. Hiji teh 60.000. Jumbo. Aing bener mah nu eta nu pas lagi nu jiga agar. Boga opat itu teh eueuh hiji. Terus sekolah TK teh eta babaturan sekolah TK. Pisan kita sahaja si kita. Anu 3,5 tilu teh yang teh. 400. Eueuh. Kita masalah dingin-dingin Tupperware. Lebar dina leungitna atuh Sudah Tupperware. bingung nanti sudah kumaha. Berapa itu nanti di Gantian kudu biasa. Di mana? Nung mana? Nah, atuh mah hita dina gitu. Coba cewek nu di dieu mah. Ditanyakeun di era meureun kudu merena. Baik teh hajat deui mere deui. Ya, bener ya. Baju doran deui. Salam kenal si Abi di Pekanbaru Riau. Iya, waalaikumsalam Kang Joni. Salam juga dari Bandung. Itu kumaha itu nu hiji eueuh tutupan anu hiji cenah leungit cenah. Oh, gini gantian. Teteh mah kana dingin-dingin Tupperware mah. Atuh ieu kumaha kieu? Tadi sakieu Potong deui ka ditukeun. sama budak langsung. Dek, kemana Dek? Kemana ini mah? Punten. Ma. Kang potong, Ma. Siapa kemana? Aya acara hajatan mohon yaitu acara hajatan nuju subsak sik. Bang nama sing sirebeun Nyelek awean. Oh, baskom gede deui. loba di ditu. Geus we baskom kitu atulah bae. Ngarang tebak bae tah. Berat teu berat. Ayo nu gedenya bisa gebrak di sana. Heueuh nu kitu mah nu cantik kan mahal. Hati harongsokan. Ultina setan lah. Ini bisa gebrak. Mending kamu rada leutik mengesan gitu jadi rada Pan nyame teh ka ditukeun deui. lain nu keur kenang mending kan leutik gitu kamu bejeuna kamu pada teuing. Wah, heueuh bisa teh Butuhnya katanya kan guguna kan gede mah guguna. kayak ngemer gede. Terus otak boga parawan. Bunuh helak otak. Baskom katanya. Lain duit baskom. Tah saya jual dulu ke teh. Saya nama didinya. Nindi ayo si kilaman nanti. Puasa kumaha abi di mana? Oh eta. Oh, itu dia. Udah itu mah. Sekat kali ya. Oh, iya. Kemana? Ayeuna pas stop. Bilang ke itu. Aku gak mau itu.
Bukan baby. Mau coba iya mesekan kentang emang tatangku di pengajian. Apa nih? Kayu bukan kayu. Apa yang mikir tau? Iya, ibu-ibu di dalam kali, Mas. Udah saya nyuri, Mas. Habisin. Mas. Sakit gigi. Tambah tuh mah dong mari, Mas. Hah? Dek marinya mari, Mas. Nih. Tadi tak ada kenapa tuh? Bukan, ada Mas. Dan ragun aja, weh. Bukan, Mas, bukan. Bisikan untuk jen. Lain jadi dak dicabut teh cenah ieu mah ulah dicabut gigi gigi susu lain gigi susu bungsu Ulah dia, ulah disabutin naon. ulah cenah bisa Ari kaput bapak kemarin aya di paling luhurnya di tong. hese ungagna Abi mah dokter sanggup keur jadi jejerudan. Dokter sanggup. Mau teh mah? Teuing abi macan ngajaran di cabut gigi. kada kakak kudu diwangsen heula kudu diwangsen heula Oh, dah dia. Oh, lamun rek dicabut? gigi ieu mah ieu pan cenah ieu mah jadi ukatkan naon-naon sakapna naon di dieu cenah pusatna Mau nyeri. oh matak ieu oge Tadi basana neng bujuran jadi sabut untuk mau teh saha urang cipudat. nya pan jadi ulah Oh, aya nu masih dicabut? Iya kok keluar kan kudu diwangsen heula cenah sabut muntu langsung mau. Ya ge kamari pesantren mari henteu teh. gigi bungsu lagi gigi bungsu ieu mah Dede eneng dicabut gigi. Kita sapa amang, ha? Kita sapa amang. Jauh kan itu. Jadi basieun Abi mah geus 3 disabut, sia geus 5. tidak ada nyeri. Nyan teh lagi bakalan teh. Asa jug teu karasa we gitu. Geus sangat juwit. Jadi ini kudu anyar. Teu abi mah eueuhan teh gitu teh dia. Sarehamna Heeh. Karena dia untung yang niru lain. kan eta maranan. Songan kan insang. Kapan maranan nyon Apaan eta? Ngurut nyaon ngaruh ya gitu. Ius obat baal. Boleh nama dokter Terima kasih semuanya. Bisa di mana ya kudu 5 juta. Di kumaha? Di mana ya kudu 5 juta. Oh, di rumah sakit. Yang di Cipinang. Nya huntu nya nya maya. Nah, urang mah 150 emang hiji. Coklat ke pulau nate. 150.000 hiji disebut. Ajang naon aya teh jangan kenang-kenangan. Kali teu kuat. lain bisa aya peuih Duit eueuh 150 nya huntu. Ya huntu. Apas mah atuh itu ara lu tentu. Di mana anu panjenengan hatur teh aya peuih gigi foto lain jadi keteras enak mah kena foto jeung pun. Ari ganti gitu, teh maksudnya yang keras dengan yang pun. Dinya tadi putrako rek diganti mah. Tapi sanggupun di mah jadi ukur muntana cenah kitu. Nama kejeng yang Di Silampu. lain coblokan anu kabehan aduh Oh, di kamar yang kawat tuh. Jadi kan kudu kabeh tadi. Gitu. Tapi bapak ya kita tahu dulu. Pirang hiji anu ngacana anu pargi nyampe ngasih anu kurang kana jeung kuang naon. Ada ketiasa ibu. Kana sadayana. Iya, cenah kana video. Tapi kamu biasa kada dua, kadang ada aya kor.
Ayo mau udah nyari mereka. Keluar oke. Main tadi oke kan uang es. Tahan uang es itu ayo makan cakrak tahun. Karena langkat Itu ada kacaba. Jadi mau tadi cantik kening mereka. Lamun uang masuk mah disangka urat cenah ieu teh urat. padahal untung. Dewi kata bayar. Jadi Paling sedang di nail art kuguna. Dia wah Padahal gitu mah mun jai sampo onto emang mau dibikin. masuk ke lamun teh. Kamu nggak salah untuk posisi ini teh. Paket dari taksi officer aku. Kemarin ini teh. Paket sih kan kakek naik itu naik itu aku sedang mau diambil buatnya apa barunya. Itu kios kayak apa? Baik. Paket mah minggu kayak deui Pak. Paket mah cenah minggu kayak deui. Dan pasar ini Sebagai hari kawinnya sakilo 55. Di eta ini ati mah di kulumnya mah langsung samaranya. ya dimasuk di ieu pun we sakila. Karena jepret ini kan langsung di kulum 12 kumahnya. Mau digoreng selama teka terang. Itu ulah pernah tanya. Abi masuk ke dalam gitu sih hana. Lain kudu langsung jeung samaran gitu mah. Hese ngeup kanana. Naon teh nyet-nyet. Kudu kana kulkas heula cenah beku. Tiba teh ulah nya teh di kulum bola, biasanya nah tuh karet. Atuh di kulumna ulah nih teh seperti si haneut gitu. Pada teh ratusan ata-ata cek nyi teh cenanya akan teh ata-ata. Oh iya ge di bidang teh nyi cenah ku apa hiji Baju samaran. ku cai haneut tapi mah jadi mame subat simpel gitu gitu teh. Gitu, urang juga geuleuh atuh mah geus naon nya. Nya gitu. Mana terakhir dameur tadi Di iya di kegatana teh ning asa wayat aya kitu aja geus lama pun. wah anu jadi sebenarnya atuh mah ai menang baan gua menang urang tegas gitu mana bisa boten gitu kudu apa ge anggaran mana sih kitu mah digagawe Ati berlaku udah ya dan bola apa lebaran teh ngaran wae yang geuleuh apa masak kita jadi dari mah joget yang lebaran teh aya wae ati biasa masaknya gitu makasan Boleh minyak apa? Kok diam baik? jalan pling udah Kenapa sih kok dia jalan pling Dengan hiji mah gitu. Kadangan hiji nih. Bagus ya. dan aya
tapi obrolan nama. Sok atuh ngobrol. Makan. Dalakan kita sok. Kamari tuh kumaha tah ka jurang kamari. Lanjut kemari. San live kan ya? Hah? Kemarin pokoknya terlalu live mah. Oh, asa kudu live na oke. Dan aya di TV. Can di Ibu yang mah ya nya. Hah? Wayang mah live streaming da. Da lagi live streaming eta oge Pramuka. Atuh teu lalajo. Urangna teu Aja lalajo. kan cek saya teh nah cenah si jang kadus memang kadus cenah live telalajo. Henteu. Mainan. Deui mah cenah Tenang kan itu. tuh dari ke pasar itu tentunya. Mun masa ditu mah aing malah ieu live di ditu. Orang tua suka tahu batu, senau batu pada loba tong maneh. Si ama itak mere Pak teh. Aya guna geuleuh cerah sorangan, cenah kan. Aya nambah di bawah deui kami jeung si Iman. Kira jeung santen wa. Misalnya bisa kilo ketang mah mali ical deui. Iman barang dia. Mali ical deui. Ada cenah. Teh nama ini sakit sekali tuh teh ka ditu mere teh era. Ayo mah Edi mah nyawer, herang eta mulu dapur mah. Yo lumayan perjuangan itu kan 10.000 kalau gas. Yo, kelas nah heula. Urang syuting. Gimana Gimana ada ubuh mana? Enggak mana biar itu. tidak ada aja, sama kamu mah tidak ada. Payun. Oh itu di situ. Tuh, itu mainnya ada apa itu? Yang sahabia kan dia. Patatos. Oh, patatos biar. Halo, Wa. Halo. Itu teras kita sapa. Oh, itu Wana dia. Wana dia ya ayam Maida tahu Wana dia. Si Teneng. Oh, halo guys. Tah, ayam Maida. Ayam Maida. Wana dia. Kopina mana teh aya tuh kopina ge kopi naonnya? Kopi license kopi itu mah wayak mah belum cocok ya minum kopi. Apa itu Ibu Ani? Air es cenah tuh geningannya. Air Tahu mas. di kebun kan balong. Ibu bos tujuh naon cenah. Teneng. Hai. Hai cenah tuh kusekui. Ayo pada kau. Kita bantu. Tuh, kumaha cenah Bi Haji? Kita bantos ya sama dia. Iya, sareng Bi Haji. Iya. Anjing nama. Enjing teh bade aya naon cenah? Ya silat. Oh, pecah. Beli pada nyawer mangga. Si bade kaul mangganya diantos. Bade bibing mangga diantos. Nah, ya aya mah uak kasepuhan kita. Sok mak. Kita ke depan mak. Sok mun atuh cenah Wana dia bade mantuan hayu kaul ka dieu ka ganyen. Dia teh. Ka dieu cenah buru. Kalian teh sia-sia karena mancing maju ini kan masih Iya. tunggu apa level. Oh, teh kok mana kan siapa? Iya. Ya. Entar nih. Iya kaset. Teneng mah teh gampang. Ama kekerasaan. Seueur ieu oge pidameleun mah karyawanna parundung. Kalakuan jadi kumaha jadi pundung. Kasadayana tanpa tersiap. Waalaikumsalam Kang Joni. Teman dijelaskan kan menang dua lagi. Duh, itu kana gondam di itu. Gondang. Kak nyaliran nak gondang lagi. Saha? Ma Eni. Kalau tuh teh double cut bukan mangkun mah. Tak satu ya. Fotonya mak. Oh, bodoh. Mana teh di opi ah, di opi mana. Ya mau panjang. Ya mah kentangnya beda dari yang lainnya panjang tuh. Yang lainnya bulat tuh ya bonus tuh ya. Bonus.
Ayo beda parabot HP. Parabot HP gitu. Nanti kalau main HP dicopot ku iki dipinantikeun. Dipinangkeun eta mah. Ini ngahageun ini teh sama di ulang. Di ulang da Di kakak kelas. pasarna urang mana? Mau eta urang dinya meureun. Berhajat Teh naon cek si gitu teh. Geus cenah geulis teh sama anak. Itu cenah kita bogoh tahu. Boleh kasep deh. Hajat tiga nanya keluar teh wah langsung we. Atuh kuasa ka hayang mah. Terus kalau lisnya budak teh. Ina oge nama kali lah. Ina mah itu mah ina mel. Nama gaun apa jangan lain tasya teh si penampilan sama mah. Si acung mana oge. Mah nya sama. Jadi Jadi eta geus keluar. aura Ya tetep bawa maneng tasa eta budak. Kalau lain jadi cintanya tong minum dandan awe mah beli, jaga teh percaya sok beda dengan wah aing minum dandan mah sok teu paling gitu cinta. Padahal teu carek kumaha da mah meuli sorangan nya. Mau dicina online. Jadi mun kumpul-kumpul gitu balikeun karena itu. tinggal rilis lah. Biasanya dia tahu itu enak geus hayaan urang mana dia teh kasep budak lalaki nanti. Teuing urang dinya. Nah, cenanya pangante teh teu ieu terus ka teh ulang ka abdi. Mah teh lelek cek saya. Babatul ayo wow ini teh puput. Lalaki nanti Oh lalakina. Ai si Neng mah. Ieu budak aweuna jadi kakak kelas. Ah, ieu Nah, ada si eta neng SMA eta mah. Aing harus harus ayeuna. Eta mah ti heula teh ka si S. Bakalan si S. Si Neng mah naon? Ini bak geulis teh Hesti mah nya. Hesti. Ko Hesti. Da cenah ti rata ka si S. Oh teh da mun angre kuliah ge langsung budak budak. Sekolah kene. Ti rata SMA gitu. Teuing da wawuheun si Neng mah ting naon dengan apaleun da. Nah jadi mah jauh sih kan emang anak wawuh beureun. Nah, si Awu cenah ka urang cenah. Oh, eta. Eta. Oh. Aduh udah benten nih kentangna momen. Biasana katangna buleut wawuh pan beuna sakulin. Oh sakulin apa? Eta panan eta teh dulu ieu. Sika Neng dia cion. Kasih dari sakulin nanti yang budak sini cion. Teh hadinya buat aseng teh. Heeh, jadi nu nangka dia lagi si eta mah si budak si Sekolah kene. naon. Kejadian Wawuheun meureun. Ai suka teh kakak kelas saya kitu banyak. Lain. Si Arul, Sahrul. Ngaji, pangajian mangaan. Oh, baheula mah jadi jual beli nanti jadi mangaan. Bulan. Kawan bulan. Oh si lalaki teh. Oh, si Arul teh. Aslinya pangku. Lain nya di ieu dalam teh di beda buket. Penting dengan ti ieu ti besan, ieu ti hajat dengan. Neng saya teh keur nyawer 30 juta. Nyawe. Kage anak buah diberi 2.000 ewang teh neng kudu dibagikeun ka artis. Kudu jang nyawer mun Oh, kelan masak nyawer. wah sedawas. Aku tinggal ge minta deui cenah teh nyarawer. Nya genah itu gitu kelan gitu mah. Oh, jangan ngara gitu teu cukup 200 aya menyak ke duit. Dan kita mulung ini mah teh. Urang mulung, heeh, mulung. Dan anek trek ka hareup mah masih sepi aing teh. Si bedol aja teh tukang jogetnya. Mas ada hareup. Neng, tinggal bujur artis, urang teh diciwek. Nah, waktu dia sedih kata eta arti aing. Busur aing. Hai lagi Kang Nurdin. Eta nu ibu si Gahui alias petang muhun ya Hui.
Yung mixikan kentang ya. Orang Jakarta mah artis Oh, Oh, saha teh? artis itu kepak. Lain eta nu pabujun teh. Ah, kurang teh. Acak kakak seuri, ya bantu banyak seuri kena. Kurang teh ulah cek kurang. Keur teteh na panggung. Oh, pas saya dengan nang video. Heeh. Saya dengan bujur cek. rasa ngajak mangaji oge parang eta bos Cikopo dak 10 juta. Halo nyawe. Mere 10 juta, nyawer 10 juta. Kumpul deui. Hajat kita aji banon eta. Heeh, gawen eta si Aru mulungan. Oh, si heula. Hah? Haida. Di mah bos asing atuh. Jadi ti heula geus hajat di lalaki gitu. Senang nyawer. Nah, Aji mah Aceh. Bos Aceh jeung bos Opik. Kamari mah Ogi, apa nana eta mah eta dunungan bos asing. Orang kene kasep mah. Aduh. Loba duit teh. Kade atuh. Lain kan neng enggak. Dunungan siapa? Boga budak hiji. Loba duitnya batur. Maka beli mobil leuwih ka bali kedua. Atuh jam ni resep. Cenah cek saya cek. Ayo cenah. Apa kamu poe kana ogi cenah itu urang nyawer teh nya angre kalau ke kita mentor daerahnya. Mau kalau digosur teh mah. Kalau kungsi ka dia jeung si Arul, neh. Saha budak mah. Oh, budak budak. Nah, oleh tebak si Arul. Si Arul mah eta, si Arul minang teh bos asing mah supir dina ka dieu. Oh. Karena emang minang asa minang nonton si Epu ka shooting. Oh, dina Dina YouTube. YouTube penting lalajeng eta lu ya si Epu. Wayang. Anu sok gawe eta ida eta na meh teu kaina Epu mana jeung si Ate eta panggul. Alun warna. Kana siganya kurang teh sigana budak eta. Inung si Apple jeung Inu jeung pamajikan Mang Aji teh sarupa pisan. Beungeut teh mah budak lagi sarua. Coba eta. Hamil 2 bulan, dengan cahayaan. Pakai bebas hamil mah. Terus dirata-rata pas hamil. Hamil pas cahayaan teh dicicit. Dengan cahaya baca hamil. Padahal sama geulis teh mah. Dia nagera Keur mah geulis minta maha. sama Hesti. Tenang biasa pas nenek ngurus saya mah. Lagi nang geulis. Emang geulis pada merebut tuh. Keur mau anak bos, Anak sama bos, geulis. sama geulis. Lainnya anak kembang paterete beli pagernya sampai ke ano. Apa nanti? Wayang. Pan ti Anak leuleut mau? teh neng. Oh, eta. Oh, emang we. Oh, iya. Tuh, Anak anak pan di nama Jawa, dua. dua ke segala iyo. Oh, jadi kasih patah eta na teh budak gitu. Udah, anak anu awak budak laki leutik. Oh, jadi eta teh Disunatan. di sunatan ada budak maneh nama. Heeh, kasep budak kecil. Sekalian, sekalian. Maka jatuh ya seng mah geus eta itu. matak ayeuna Tadi diobrolkeun ge. nu awal Ayo. makan geus terus Ngawe mana? nu pangantena kitu. Ari ieu mah jadi Oh, hitung-hitung sekalian. Sekalian. Hari eta dina eta nya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum waalaikumsalam Bang Firman. Terima kasih. Ibu mama biasa receh. Bedanya, bedanya. Dia bos asing. Heeh, eta mah dia Mau budakna? Dua laki awewe gitu. Sana mah. Jadi nangan mah budak di sunatan jeung eta budak awewe. Oh, ari bapakna budak eta aya keneh. Ya tilu biru gede mata. Pagi torek sajatna teh ceneng geus kalanya nya. Kalanya bawaeun mutuskeun sia teh tilu awewe na teh. Oh, jadi budak bagan aya lalakina. Heeh. Saha deh. Yang babece, aku enak teh jadi ngajatkeun anak terena cenah da menangan urang babece. Urang babece teh naon? Lalakina. Si Aa, si Isun, dari kawin. Kena awewe na, pedah na. Kawena urang mana? Kawin na teh cenah urang tetap. Itu teh cenah cenah sekalanya apa? Ai atuh da mah aing geus kitu mah geus ngitung beureun eta ida. Awewe teh mutuskeun. Makaning manehna teh cenah hayang emas putih 10 gram beli. Aya na teh mangkukna teh mutuskeun budak teh karunya sia pulang orangnya cenah karunya heeh karunya ka si mama cenah. Enak teh jadi pagi-pagi kemis teh ngahajatkeun anak terena. Jodohkeun anak si Neng sarua sedih. Geus disunatan teh. Neng mana? Neng
gambarna ayeuna teh lewe saheun di urang teh ka urang teh teh nek ceu cenah. Sambil ngobrolnya sharing-sharing mama-mama Si seperti ujang nek neng, biasa. si ujang nek itu ditinggalkan kami enak. Di pemajikan nanti gitu mata kana teh buru-buru Buru-buru dikawin ke. Urang teh yang hajat cenahnya si pengka geus gawe mah eta teh. Geus mana ngatar kajak heula we kitu di Cisepat di BBC teh kajak heula baju nanu geus bahannya. Ini bayar ke pengka Kumaha teh kitu? ya mah gitu mah. Da ieu mah budak kene atuh, anak 20 tahun. Lalakina. Lalakina. Nah itu oge santrakan si kakak salur si kakak saeutik. Berarti ka saluhureun itu mah santrakan arul. Oh wardrobe my friend ya. Ieu mah taga sa kakak kana salur setahun si kakak gitu. Berarti mah hiji Budak nya. budak teh Nya mah sampe egois mah lah. Awas ke Kumaha sekolah. kata mana ini pajokan. Ieu mah di Paripik teh teh neng cenah budak aweuna teh budak geng. Paripik Itu teh. terjadi atuh. Atuh cukup teh. Nya aya alus nanya teh Bangsa geng-geng. Kali kene gitu tong ieu sebutna teh neng gedekeun hatena untung kene gitu tengah jodoh lamun ngajodohnya mah. Eta we kadang lupa. aing ngaran geng-gengan kitunya. Kadang lupa paham. Namun bisa lalakina mana Kalau tinggalna. cenah ada budak teh geus hiji. Ada teh di mama ka hiji suara teh cenah abi mah hayang emas putih cenah dipangmeurikeun cenah mah. Ku indung lalakina teh. 10 gram. Kurang teh ini loba duit euy emas putih mah lumayan. Bisa jadi rek ngawinkeun anak terena, bae jadi anak terena teh rek dihajatkeun di ditu di dieu mah. Ada anak terena. Nya untung teh kahajatkeun deui. Tapi amplop kan can iya, can sadar amplop mah. Oh, rek kedar amplop. Sagala teh guina nanti geus ka organ tinggal daging. Kue mereka mah. Tinggal daging. Bos eta atau teman bos bibina aten dia udah ketika si kakak gitu pas amplop mana pedang Wace Sumiati bahwa lagi madur geus pepesek ieu pan teu tulus lalakina ada neangan. Datang sama sanana. Heeh loh, orang ada dagangan aya. Aya ieu eueuh. ulang eta mah ayeuna aya Aya menang kecil. Gua ayam goreng. aya juga yang goreng Jadi bukan kawamuhan gitu di sini. Baik mere maneh kawin poe isu merenya. Naon kudu ditanggung jawab. Ku awewe. Oh, bae mah daripada we. jodohna alus ayeuna Teman teu balik. Dah jadi Eta mah meureun ieu hungkulan. akan tanyakan sama usaha nanaon bayar segala teh hayang modal bayar. Eta mah meureun ieu Orang meuli-meuli eta mah. Cenah geus pesek ieu ya telepon ti ditu. Urang mana? Enten si madu. Nah, ieu lalakina. Urang kuningan. Urang jauh-jauh. waduh dah eta aing eta Anu boga salaku pabalikan. Ai cenah nama henteu daftar di Garawi pada kayaknya waktu datang itu mama teu boga pamajikan Lain cenah nama jadi ketemuan teh orang palsu. berarti nipu eta mah permadina Berarti boga sesuatu. sesuatu HP. ya ulah na HP Ayeuna kitu cenah. Sieunnya Eta dina mah teu ngomong kitu. Deket we. buka tinggal ieu. Deket-deket we ulah. Mah. Di mah. Si malah dari rumah. kahayang mah nya mah Ulah masalah parang atau pagung nanaon di pasar. Oh nggak sih, rek hiburan rek naon geus ieu ya. Lain dangdut nanaon terpesak-pesak ieu telepon ti lalakina mah bedog. Ieu malah kita itunya. oh berarti bener eta mah boga sesuatu eta mah Kalau eta cenah dulu teh ikat gitu. Gitu. mama kamari Aing di sakamang ada tanya kita bulan teh. Kitu deh. Heeh. Geus kikieuan. Di mana sekolah ronangan sudah teh ngabedog. Untung teh tatangga aya nu daekeun nya teh budak eta teh cenah anu diajak kawin teh hayang pisan. Budak eta teh. Aduh, atuh kabeneran. Kan teu ngomong cenah teu pok. angen awet bae gitu mah nya Awet. awet Kawinkeun harita kene cenah teu babawaan. Biru. cai mah cor naik cai mah gede nya
Oh, ini mah tina si Erna, Pak. Gedenya. Mas udah pakai berenang iya. Bedokan apa jadi langsung leangan menang di. Mana ya saya? Bisa awet, bisa awet. Yang terawet dah itu lah jadi Las ya. Ada meureun eta, ai maneh. Jadi eta mah salah ai mereka manja we mereka. Da tadi lagi pada ulang teh hayang. Nah, jadi aya alasan. biasa malah pakaian mana naon gitu di. Bisa dibeli. Rame guys. Tapi babawaan Nah itu ibu canoli. Nah, itu bagian penggorengan. Bagian goreng paling itu. Jadi si nyai nate bang stres ini ke Malaysia ketika ayeuna teu balik. Ke Malaysia, ke Malaysia. Oh, anu dikawinkeun teh. Sahana sinaon? Oh, na siti-siti teh ya. Balik-balik. Ke Malaysia teh dibawa ku ieu pulang ke Salakina we cerita. Si Dadan berumur 1 tahun, ayeuna geus 18 tahun. Jadi hilang kompak. Wah, si eta Tek awewe-nya. ayeuna teh can aya kabar berita. Udah pernah kan? Buat lanjut kurang ke siran di 2 tahun. Masa umur si Oi itu. Ada dah. Dia loh. Soalnya nanti ulang teh Tidak. kan uya teh cenah aya di Saya Bandung ini kuasaan di naonnya. Bibina Jidarwati. Tapi dah tahu. Sama yang orokan si Oi. Oh, etanya. Cemimin balok. Balok. Bae walu. Balok walu. Panca Sumiati oge geus di ubaran ka mana Kursi Oi mana puas. aya celah aya Pak Eueuh gitu payeun. Ayo pae heboh. Guys orokan cemin ini. Ini kalau di Kamboja mah geningan nikah di Kairu kene lah anan di nyawana. Anu di Kamboja. Oh gila nya. Ayo kapangi mimpi orang mana orang yo ngomong mah seberang teh tadi bius acan gila. Jadi ada mah tadi bius curi gitu mah kita TKW ilegal. Apa daging nanti penjual beli kan di Gioneta pasakan. Daging nanti gelo sama tidak nang obat mah hatinya kecantikan gitu nya. Dia naon teh? Jadi jen pasakan jadi dikuliti beureun jadi sidah daging lamun daging sapi daging naon. Yang baso meureun Digiling. Beureun di rumah teh di rumah. baso daging manusia. Jen sosis apa teh? Jen baso menang lagi apa teh kakak? Sarieuna. Jen sop. Dedek, amanah di ditu. Aya nu Terima kasih semuanya. Tadi giling ini si lama sosis nu galala Lumayan di 2000-an deh. Oh, sarieun. wilayah di Bandung euy. Di puasaannya sapan tali. Namanya mah ketepuhan aja. Yang deui da lamun misalnya seueur anu sok datang rohna teh. Sok kaimpi naonnya? Oh, hidup kene berarti aya kene. Geus di puasaan mah wah geus sabaraha ieu deui. Anu ngomongkan muka panjang, raja belinya. Cenah aya nu geus panjang di mana ke tali. Cecil anak bujang, cecil itu berapa tahun anak. Hah? Cecil anak bujang, anak tuli teh. Naon da? Ada dang oge entoh di pesantren Parawan budak nya sama si Randi kelas 2 SMA. Naik sama teh aya. Di pesantren dikasih bener Nabi. Ada tuh kaharep. Tadinya kan Oh, hadiah sama. lak-lak. Yo. Kelas 3 SMA. budak mah teh. Budak nu ti orang mana? Di anu ti heula. Udah kan dadang? Di pesantren Tasik. Aya. Oh, sok panggih nepungan. Oh, sok kan aya lebaran ka itu sok ka sore. Semananya Ka dieu dadang. mah henteu maneh mah sumpah ka dieu. Keur ieu meureun naon? Papa. Ada ieu aya di bawah teh. Salam kenal Bun dari Lampung, Tanjung Bintang. Ya, salam kenal juga saya dari Bandung, Kak. Gua deui asal teh. Baskomna. Itu Cikorea.
Bahwa lama anu kateh eta, teh naon? Cucu. Cucunya amas. Amas. Cucu enak sekolah, mana seberang di itu tinggal aku. Komna mana itu? Rantau. Alaki sukses. Kawah cairna gaji kempok mana? Sendiri nggak penyadang. Jadi akhir ngahiji keneh gitu tadina. Ini sukses ya. Rizky, iya, terima kasih. Salage mah nate pelak marena sauno-uno itu nate. Saunung-unung teh naon? Biasa. Saunung-unung. Sukses kita boga salakina teh. Nanti lah masuk kami teh eta paket. Oke, bikin masihan, mas lagi teh. Ada air mak. Dipakai kan itu meureun. Tahu bro? Biotik kayak Tuh, ini ke sana ya. Alas jatuh. Tiga udah guys. Aji jadi lanjut si Ujang. Ujang mana? Yang si Pipit. Acek adi. Acek. Belum minat gitunya. Iya padang geningan. Ayo ujang saha anu dikeluarkan? Nina sami kene. Yang lanjut si Bang mah beda deui. Asih. Oh, beda. Beda ilmu beda bapak. Iya mama, saha Ukardi? Pasti mama Ukardi. Eta mah ujang si Ujang Simpit gitu. Lanjut punya Bibi mah. Pahili abi mah unana jeung sarti teh pahili abi mah. Pahili. Ah, pajar teh sarti. Masa hari eta lompang. Pasti mama. Nampe di lompang. Bohong ah. Lompang. Neneng cucu mah. Lompang sa kalian Eta orang mah jemput gawe lompang. Pemanya. Di sepan. Oh, urang papa teh cucu. Naon? Telatnya dina sok numpang heula. Jadi teh geus kuning katanya penginepun kamari MRS. Mau abg ti heula bahasa MPLS. Lompang heula di dinya geus di Yomat deket Yomat ningan. Da abi lila meureun. Cici di parkiran. Ayo Itu bikin Belanda. apa bun? Kalau Rizky boleh tahu. Ini teh lagi di hajatan bikin tumis kentang. Kentangnya baru dikupas. Nah, asal nama kapukul ke awit kenal mah. Mana atau mana yang kangen nyata nih. Kak, Yang saha? atau Nih, ya dialian besok WA sih aja. ada pikir aja kontaknya. Bahasa sing eta meureun adik meureun nam. Adik kan. Oh, ka budak Wamarna. Atau kita mau yang karangan? Pakai cina to, karena to nyebutannya. To cina adik orang cina tetangga di dina. Oh. Kok bukan. Sulon terus ya mana? WA. Sulon Adina. Asli. Yang teninya. Sa bapak. Sa bapak. Sa bapak. Jauh. Jauh. Juga betul sih adek, juga berdatang. Adek. Ajak sama si adek. Nu awewe? Wah. Ciparai, Ciparai. Anu jauh datang adek. Ai tanyain. Aya nu teh kana Sumedang nih nya wah. Tapi dulu sih mah. Dina uwana. Pul kada apa sih nak? Mama kata lama, bukan lah pul. Blender nah. Gedokkeun atuh nih. Si teh kadang Blender. Jadilah wanita hebat, cina karena bidadari turun dari langit, tidak dengan air mata. Iya.
Terima kasih Kak Jess Limit. Ini mau pang-belikan Hmm? Gitu teh we. Ayah. Terima kasih semuanya yang udah hadir. Rodrek. Ikat tuh. Saha. Can kadir. Tanah liat maaf itu blender gitu. Kano ya. Didinya biar tilas sambal. Ya. Ayaan tidak? Kunaon nih dibuatnya? Lain nih, badan ayo nama atuh. Ibu RT. Aduh, hati cete. Ah, genah ayo nama sini mah. Iya teh sini we. Masak kenalnya wis boleh mas langsung aja temui. Abi jika mau dimakan kasih eusna. Da mun teh teh. Anu aya ieu. Ayo teh berangkat mau pemakan cek nih. Sana kan dia. Gua cepetnya. Kosongan berarti di toko. Aduh, nih ada lumayan. Blender. Mau tidak? Usaha. Benar. Ya, panjang-panjang. Gerak kita. Panjang-panjang Kario. Yos. Panjang-panjang. Kayak nih. Terus na guys, tunya aya naon teh mari mas. Mari mas. Abi hayang. Alah. Segernya tiis. Amis tiis.
mah lamun angkat atau ieu teh mana. Ini dari mana-mana kaliwat eta ini. Lain rajin eta bawa pokok. Kali itu kita teh kasro. Ke kasro makan ngaliwatna di bumi. Jadi kusina teh orang Cicerem. Ngaliwat tambah jadi di bawah asak we. Kaliwat di dinya. Mau masak mah di dinya. Ya balasnya teh tanya si teh naon. Terus si teteh ieu teteh Adina Bos Amit. Si teteh Adina Bos Amit sarakina teh. Teh naon teteh. Oh, bener. Suluy anak orang Cicerem Jerawan ya kan. Loba. Eta mah sarua tim Bos Abi gitu. Kayaknya. Kayak tiram tengah jero cuma. Tiram. Oh, tengah jero lho. Tiram tengah jero. Tiram naon? Cina kabel. Jodoh mah ya coba nyari di video ah. Nah, itu sopanya. Tapi si talenan cabe. Wah, tapi sih. Oh, tidak beda meureun talenan mah. Memang. Mata haneut. Ya, paling tetangga guru ya teh mah. Haneut teh. Saya di mana itu bakal iya mah aya ada. Wah, heuh, apa kana? Apa lain mah? Kamari mah untuk ke asem mah. Jadi nanti dia di seberapa daging teh. Itu dibuat kayak goreng kumpul tiba digoreng. Dibagi opat meureun teh. Di pangalengan. Pas itu lima hidangan untuk berdamel gitu. Pas hidangan bentuk nama. Macam nama untuk iya mah hadiah mah itunya. Kan berdamel ini mah. Pantas gitu jadi waktu tuh recak ini mah nya. Kan aya di urang gitu gitu mah. Ya kawinan eta nanti sibuk ieu nanti bisa teh. Mungkin di teteh gitu. Kayaknya gitu kan. Daripadanya mah di fisik di pasiannya mending saparapat mendadak dadanya mah. Men ping-ping Ping sama gitu. dibagi opat. Nah, hiji bagi opat. Jadi lo tetep recek ieu asal sampai kene nya mah opat deuleut sampai kene parapatnya mah. Beli samaraan geuningan kitu we. Tiba diungkep. Kayak contoh teh neng aya nikahan putih yang milik mah. Mantos lagi mah. Aduh, Gelutuk ieu na kana naon teh? Ada gepukannya. Oh, ku gepuk gitu. Ti. Tinggal postingan. dicabai itu di pasar. Kawas baheula meureun teh dinu. Oh, eta mah. Hasilnya ada mah. Dicabai terus enak kan itu. Apa tadi emangnya segar kan tinggal nanti. Oh, eta tumis Hah? eta ku udang yang tadi bawa lupa pelan dari dia asup kuliah ke gulanya pada dari itu. Kalau ada umpul. Tuh ya segula gitu. Apa budaya cerot-cerotnya enak lagi dengan kecap. Jadi itu tinggal saya komplit. Lauk leutik, pepek, mungkin asin selaninya di tariwan nu kitu. Kan Mustafa na teh jadi lain Mustafa kan tahungku, jadi Mustafa na teh jeung bihun nya teh da. Lobana teh bihun tapi enak dah. Sabar berapa resepnya enak. Ya maksudnya jarang kentang mama ukur menit. Jadi anu naon eta teh bihun we. Kentang nama saeutik. Kami bekal pada Tapi ngeunaha. Enak. Halus lah itu mah. Jeung tinu sidakah tinu kitu ge kos hajat po. Jadi tekan urang mah mie hungkul di rumah bangsa. Neng. Kue minuman nu kitu. musik eta kan naon? Si
Cemuncang. Yang titi jangan Jelma leutik oge sih Aya teh nama jadi kukang. kudu mah omongkeun. Aya ngau ge kita Aya nama Zaman baheula. Zaman baheula teh teh langsung gitu di bete. Kita ge jelma ieu we kitu nya lancing nginakeun komplit itu. Umum Bade ayo urang mah geuningan ieu. Itu mah heula. Bisa sok pangleutikna anu mah ieu teh. jajan wae nya mah. Urang di sapana urang ge hajat loba. Angsulan nih maaf nih. Non, saya Urang di sapana teh namun imana loba tahu jeung tempe asa hajat. Kan ka di sapana teh kos kaci seureun Kamari ge tuh bisa ti heueur. Ulah asal tahu tak ulu tuh. Bukan, kan lu mah anjing. Kayak gitu mah. Sina tumis seueuran mah. Itu jeung daging ka eta. Ini sumput dagingan. Dagingan seueur. berapa dagingna apa? Ada sabari itu enak itu. Jadi rek mere 50.000 ka era. Saparapat, dong saparapat. Sama gede. Yun apa sekarang? Lainnya olahan semua. Oh, pasal silit meri. Kalau di urang satunya silit meri tongreng. Tongreng. Itu aneh-aneh lah. di mana? Di bos. Oh, di bos. Si aya kan si mere sakit itu cerita mana. Pas urang mere haji eta teh nih. Kaci amis teh. Aing Kok eranya mere. Aing kaneng pan ka Panjalu. Cenah teh ka dieu cenah. Eta aya abi teh tekan itu ditransfer mere teh da teh utangannya. Mere we cinta asa ta 100.000 ditransfer. Eta teh cenah mana cenah eta naon? Lain cenah ti ada ti pun bojo cenah katitipan ditransfer we da moal tiasa ka dinya. Aya petecik maneh cenah. Mang dia mah ka pasar moal cek si atuh mah ieu cenah katitipan ku pun bojo bubak bubuk cenah mah. Titipkeun we kasih abahnya teh ka Mang Eden, kasih abah teh. Titipkeun kasih abah cenah ka pasar. Sadu saakua teh mentung. Ayeuna teh ginang teh nih. Ginang satre, opak asin mah kiripik sampe Segala ka olahan wajit ngan cepet dieu kurang lah no saroja Heeh, Ci Amin mah tahu sareng. mujair mah saroja kieu di lain hidangan eta mah mere cek urang teh aya mah merenya cenah sia era mere eta teh cenah mere 100 teh amun nyunatan cenah dicecep nya teh dengan ngawinkeun Mun lamun nyonton mah ieu Ditransfer dari jam budak. Jadi sada isin so. Nya atuh mun lagi ka masih nuju aya hajatan ibu-ibu mohon Kang Jajang nuju bade hajatan itu nuju suksak siksik. Kos kaci amis, teh kaci amis mah mun ulang mere 50, paidangan teh 25.000. Mun ulang 100.000, idangan teh 50.000. kasih itu iman ge cenah nyecep kadang 500 Saha teh? bos asa ibu ngecek nanti 500 cenah kasih iman teh panan anak buah Kene hajat kita sudah. rok kasih urang 10 juta lieur aing aja teh Genah tempo nampakna. Mun anu ngahutangkeun enang hutangkeun kana mana genah. mata teu aneh lamun hajat menang galalede nanana oge galalede. Galade. Kalau dua duluran ngaroti nya. Masuk areredan. Lamun mama mau nikmati podrek itu mah lupa. dinu neng ieu Ya bakal dikaru. Kan sini. Siang nih saya nih. oh ini caina Aduh. Mang Diman cai saat oh di ngesian itu nya kadang nu urang tak ada ngesian itu mah Kalau tina selang hideung Saida hideung. hidung selang biru Hideung mah lebih eulis. Selang hideung. Tiap daerahnya beda-beda. Komo abi mah ka Ciamis teh dina keresek idangan teh si amplop urang teh di teh parang tulisan 100.000. Ceprek kana idangan urang gitu. Si
si amplop si abi teh ngamplop misalkan 100. Talaan duitna tulisan 100 jetrekeun kana keresek idangan. Oh, eta nanti amplopna teh. Beda. Jadi di bulanku, aduh saya diwadahan ku koran. Si barang-barang sembako nate gitu idangan nate wadahan kana keresek gitu. Jadi geus aya misalkan ieu si ieu mah eta ieu idangan wali non amplop 50, ya amplop 100, ya amplop 200 gitu di ditu mah. Neng, aya tamu ku janjianna. Apan abi ge lamun jeung mak mun ka itu kan beda-beda. Nah, beda itu mah loba. Nah, beda cenah amplop mah oge nya pasti amplop kate dambeun bisi pahili. Di hektar we hek si amplop kate dina keresek idangan. Meresek kitu Era teh mati bisa leutik ge, ya emang sebenarnya mah kudu kitu mah narima. Ngan tara di pasian tuang gitu. Mun eta mah di digabung jadi mun dulu deh. Tanggal 3 juta cenah idangan cenah bisa mayu. Jadi pada tuang Aku sekolah 2 juta. dan kita cenah 3 juta. Kemudian kita Kolektor. Saya we meureun asal aya. Leujeung teh di Ciamis mah teu loba beli daging. Cabe teh Itu mah Kabe naon? Cabe anu urang isi kan. daging naon ngeberdahkeun lauk teh nepikeun ka sebelah komo. Oh, cenah neng eta Lauk ge. teh. Jadi lainnya idangan yang urang tuang teh lauk gitu. Gurame teh sabaraha teh kitu kan. Jadi pas teh lagi jadi daging mah pun teu diutamakeun teuing gitu. Dengan Allah mama di gedung wae neng. Nu kamari mah di bukit Samidan nyewa. Teneng eta Manane ieu? Eta nu Pulau kamari ulu ieu cinta. Enggak banyak aja melak kabehnya barunya. Jadi di ditu mah kitu teh baru gabalong lamun dek hajatan tawa syukuran kitu teh ngaberudak. pan cenah mending ka dieu Mang Ian cenah ieu cenah bari mancing cenah neng nitahna teh Sepeda kurang teh. kurang teh mun eueuh barang lagi ka ditu. Jadi tah model abi boga gadis gitunya tah urang teh geus moak teh geus moak. Gurame nu kitu teh geus moak. Investasi banyak. Atuh da itu sih Ciamis mah dadegeun Mama kana li liwatan. aya barang mah ka abi mah tara make jeung otos batur gitu. Eureun kula. Jadi mun kita teh silau kula leutikna jang urang pariwang gitu tah model kadut. Tah nu gedena jang palas mama nu ka itu gurame nu kitu teh. Itu banyak. Bari saar rata si pemain lagi arena mah. Jeung ngagoreng lauk teh di samaran ge di uyahan hungkul yang di teh hanyir. Neng kamari kada jiga anak uyah. Da kaida ka ditu mah tah urang kan sok koneng banget. Tara ka ditu mah teh kudu kan uyah. Aslina Tapi teu hanyir gitu. masakan si mama. Eta punya pari-pari da urang pasti kumpul masak teh. Asli eta mah kumaha main teh kieu si bibi teh nya. Eta bisa urang mah. Kumaha teh asup alung gitu mah. Tapi enak. Biasa Hasil teh akhir mah ka ditu diberes supaya itu dia teh teu ngalah lauk kemudian ada naon diberes sop ayam diluncin ayam jadi mencuri sop ayam teh teu ditu. Tapi teh lah ngomongkeun Ih, kos kakawang ai kasih. Kahulu-hulunan anaon si risop. gila. ya tah anu masak pakai si bibirna bae ieu Kainan di bisa sama abi mah kakarapan. Mas kieu tadi nam. Lodor teh bulu engkau teh. Ieu mah disop, bibi ieu mah disop. Ayam teh jeung naon teh. mun dagingna hungkul mah leuheung urangnya. Pas teh herang bodas. Ceunah ti kurang mah. Lah cek kita kieu cenah. Mun da tilu kali pun ka sangu cenah heuh cenah di mabihun kahan. Geus pernah meureun. Oh si bibi jadi bibi mah mun hajat teh sok ka ditu wae langsung nya hate wae. Karak kamari kan itu teh. Nah, Warna di karas sayurkeun teh. Pakai karas panan teh. Bari meureun hideung. Ari ngaran ieu kampung sama mah nya. ini kalau bahasa kali itu jang yayan. Oh, Atuh da eta mah urang ieu. betul. Anu mana hong ngomong? Oh, sama jeung naon sia digulai. Aduh, nu dia bilaku. Nya daerah urang we kitu. Eta mah anu da urang. Hulu Kecamatan cokor Cimaung kene. hulu cokor teh nyi mah tulus lomba. Domba. Aya cokoran, aya Cokot domba ceket hayam. Cokor lomba. Pisahkeun
urang kitu mah. Ieu mah langsung dihijikeun Ayo urang maningan keur bangsa urang bae cakar hulu maningan Paling tulang barengan. ieu mah di karung seseran sate doma Gong ieu we mah disimpen deui alasna ge. Eta gogon dinya punya RW. teh ieu mah da teu pati tebeuki kan teh ieu mah tebeuki Ieu nu mana ka RW mah tuh. Simul ge teu dahar kana ieu mah mah simul ge teu dahar Aduh, atunya karunya. Terima kasih semuanya. Nanti kita lanjut lagi di live selanjutnya. Mohon, assalamualaikum. Nanti dilanjut lagi. teh nu ti hanap ieu mah heeh jika nama di ditu